masih asri. Gunung Halu lembut sare. Bro, mudah-mudahan kuno kejadian kamari saya rojek si juragan kapok. Guys, jika nama wanian deui lah. Mudah-mudahan. Orang gurak lah lawa belutan. Jana kamari barada gulutna cenah. Terus si gondrong dia ke itu kerana naon? Enggak serang dulu. Woi, bangsat! Yo, cepat batu! Reblak cilok, dudut, alungkeun ka leuwih enak keneh. Bos lo gondrong, tinggal nunggu giliran gondrong-gondrong lainnya. Mampus. Bangsat lu gondrong. Tungguan babaturan sudah kabeh, ini bangsat mampus. Dik, Bismillah aing teu ningali si Cuni jeung si Apeng ka mana? Urang ngariwang. Soalna ditanyakeun ka indungna geus saminggu eueuh di sarua. Ka mana kudu neanganna? Geus 2 minggu masalahna ieu sama. Pun gawe mah ka urang meureun ngabejaan. Sia cileuh, tong loba heureuy. Pira aku molor 2 minggu. Sia mah barang pagek wae. Tapi da aing ge lapar ya. Ternyata neangan ilmu teh gampang gitu wae. Urang kudu bener-bener kerja keras. Tapi insya Allah aku keyakinan orang bakal ketaikan ya ilmu ku urang. Karena orang rek berlatih lah cai. Sempurna. Kek. Hai urang bieu teh modal tah wah. Kumaha lah. Engkau tetap begitu kampung. Itu naon hidungnya euy? Buntelang karung naon itu? Tapi penasaran urang euy. Cek heula ah. Juga mah milik atuh.
Gimana Juni lain yuk? Juni, ada. Juni. Aing yakin si Juni ya, aslina aing aja bau. Tuh, bau si Juni itu robah kan? Nih, Juni. Udah, oh, udah, oh. Juni, udang mana? Oi, ini udang ini. Juni, Juni, ayo Juni. Iya bener, surga dunia teh meureun. Yang ngipin naon? Ah, bidadari teh kieu, lain bidadari aing ieu. Udang sia sadar. Wih, ya asli mana? Aing, kemana wae atuh? Aduh, aing makangan. Ya kunaon ieu bisa kieu maneh? Panjang cari tanah wig. Naon nih? Juni kunaon maneh? Karena urut tidak lalagor bahasa orang palit kena batu. Ningali aing. Wah, ieu luka dalam ieu bahaya. Yuk. Daguan aing dengan ubar. Daguan, Juni. Sok mana nangkara? Kamari si Juragan geus ngabantai di gondrong. Ayeuna bantai deui. Geus paeh si gondrong mah. Ngo. Ningali si Cuni jeung si Apeng teh soalna urang saminggu. Deui ayeuna geus teu panggih-panggih gitu kumaha kabarna? Urang hariwang euy. Ah, meureun digegel tongo eta mah. Keur nu ayeuna mah ngo urang teu bisa heureuy serius ye. Ente ningalin teu beurek dua eta. Erek serius kumaha ngomong oge tara nyambung. Sing jelas ngo ngomong teh bangbung naon bangbung hideung. Tuh, aku tuh capek kalau ngomong sama kamu menghabiskan energi. Ngomong ge teu nyambung percuma. Ayeuna mah daripada kusing urang mending nyeun kopi lah. Ayo, siap. Bi, kopi satu, Bi. Nah, kopi mah pahit manis dinikmati. Tong ngomongnya pahit, nyapang di. Ya. Tuh si gondrong. Ayo serap. Tongo teh. Lagi enak-enak ngopi malah kau tendang. Gedang-gedang lawan. Maneh wani henteu? Emang ngaremehkeun ka aing teh ngo. Aing nggak wani. Tong lawan. Oh, hampura aing modal. Terbalik si budak mah aku jadi sorangan. Sikat. Jangan tongo. Kamu. Aku menang. Licik kelemahanku ieu mah yeuh. Modal sia. Warga aing digebukan deui. Hello. Hei, aya kawan mah ka dieu. Maneh ieu bet bisa kieu luka kieu ku saha ieu maneh? Biasa wig, kalakuan anak buah si Juragan, saha deui itu da. Ente naon bisa di dieu? Keur naon di dieu? Ulah ganeng, Juni, urang keur berlatih ilmu. Aing aya ngalekeun Juragan jeung anak buahna. Aing lain pendendam hirupna, tapi kejahatan harus kita redam. Aslina wig, urang ge teh kada dialukeun ka jurang jeung si Apeng, ngan si Apeng ting ka mana hariwang urang ge. Luka kieu euy. Parah ieu. Tapi moal dilalah cager lah. Geus ayeuna memeh Malik ka pagubugan urang. Urang berlatih heula ayeuna sakuat tenaga urang. Emang boga ilmu naon maneh, Bro? Tong ngarewang Cuni. Urang salila berlatih di dieu, urang geus boga 3 jurus, 3 ilmu. Naon wae eta teh? Nu kahiji aing geus boga ilmu saipi. Nu bener dong.
Wah, hebat atuh berarti ente bisa hiber tewe meureun euy. Juni ulah salah. Saya PT ulang lain berarti kudu bisa ngapung wae. Terus naon atuh? Yo, kudu dijelaskeun mah saya PT, saya pikiran, cerdas, kreatif, dan inovatif. Ngerti ente? Oh, karti dong. Kudu ngerti. Terus anu kedua, boga ilmu naon? Nu kedua aing geus boga ilmu halimun aing ayeuna. Aslina dong. Edan, berarti bisa ngaleungit meureun di dinya. Nih, yo, dengekeun. Boga ilmu halimun teh urang lain kudu berarti bisa ngaleungit. Tapi ilmu halimun teh urang kudu bisa nyumput tinu caang, pieu tinu poek. Ulah ujug, ria, komo urang jeung takabur. Edan, duig mana euy? Cik ilmu nu katilu. Ajarkeun kaula. Tah eta aing nu katilu, wah geus kataekan. Aing bisa napak sancang. Berarti ente bisa lempang cai ieu meureun nya. Dasar budak ngora tadi dia urang kudu bisa menggali ilmu teh. Urang lain kudu berarti bisa lempang dina luhur cai. Terus arti nu sabenerna naon? Cik sok jelaskeun. Udah jelaskeun wae aing buka CS teh mah ye. Ye, urang boga ilmu napak sancang teh bukan berarti kudu bisa lempang na luhur cai. Tapi urang kudu bisa lempang dina sagala kaayaan. Sahar. Tah eta ilmu teh. Geus, ayeuna hayu urang berarti lamun sekirana maneh bener hayang boga ilmu napak sancang. Siap.